nya teu naon ai bade ngiring mah kulan tah kitu soal jajan naon di jalan dijamin ku si Ucir wayahna we panganterkeun uing nya Mang nyalah teu naon tangke di jalan lamun arah lamun camperak karina togeun urang podarana nya ulah ai ngerakeun mah tak kitunya mangga kulan mangga budak pesantren teh atuh ulah lalawora itu budak pesantren ulah dianggap laduni ilmuna nyaho laduni nyaho kumaha buah ning asak teuing ladu nama tuh apa alun ya bener cepot atawa Astra Jingga ngaranna ya lu pantes saya bener di bejaan giling ana jauh-jauh dewek nawe tenar bener beda kesor beda menang di TPI sok lalajo bener di TPI jadi apaleun sok ai kuring anu tukang ngaranna Jawala Gusti ya waspada hebatnya nu matak lain heureuyaneun ahli pesantren mah geus kajero iya. Atuh da dipigawe salatna tahajudna salat duha salat tobat dan sebagainya puasana tatapana paribasana tekadna ucapna lampahna geus bararesih tara suudon ka batur maca sayat sakalimah teh jadi akhlakul karimah jadi akhlak anu hade lamun ieu maca ayat maca dalil teh kalah beuki gede hulu nu meh bisa macana karek bisa wabillahi roti tuluy geureuhan tuluy dipake ngabanting batur cicing sia di mana cing kuring deh pokoknya di dinya mah urang amarnya bapak maneh Semar nya ih uluh sok nyahoan urang mah nya tong ngahihin asa kumaha punten sepuh bulan percanten abdi punten bulan seueur banyol abdi mah keun bae nya keun bae eta kinten-kintenna abdi bakal panggih jeung Gatot Kaca teh bakal ya di mana cecek urang kinten-kintenna panggih abdi panggihna jeung Gatot Kaca teh bakal di tempat saemara tuh di negara Tirtadahana di negara Tirtadahana ya tadi dinya teh aya saemara putri Dahanawati ngaranna keur adu jago di dinya aya jago can kaelehkeun ada jago tanpa terkalahkan wah betul wah hebat memang resepkeun Gatot Kaca mah kanu kitu ai kana gelut mah pada gelut pada ahlina atuh bisa jadi tadi dinya bakal panggih jeung Gatot Kaca maneh oh kitunya iya ulah urang katuyu euy boga pasporna ada kudu make paspor nya bejakeun kitu tinggalkeun ka duruk da teu meuntas ka itu mah kari eta wungku meureunan ngaliwatan perbatasan benar kari ka Sarawak moal aya nu mariksa gerjik dek lalajo kitu lalajo saemara nuhun we dah bade ka itu nya pasti di dinya juragan Gatot Kaca teh keur lalajo nonton saemara jigana moal boa jigana berdirinya tah lamun dek ka itu sakalian si Ucir digere ka itu hayang lalajo cenah nya bareng katu ieu si Ucir pun anak hayang lalajo saemara kemana teh nya ka nagara Tirtadahana pangmawakeun bareng jalan itu kusi lain bawana tuh sa tuh gileud wah ngasih nai bade ngiring nonton maka hitungan ulah bebeja dulur abdi we da
Gengsi Ai mulanya. gengsina gede sebenarnya. Gengsi. Oh, padahal pasti siapa minta jajan maka aing. Ya. Kawas alus we. Ya tidak naon aing bade ngiring mah kulan. Tah kitu soal jajan naon di jalan dijamin ku si Ucir. Wayahna we panganterkeun uing nya Mang. Nyalah tidak naon. Tangke di jalan lamun arah lamun campurak karina togeun. Urang podarana nya ulah. Aing ngerakeun mah. Tak kitunya. Mangga kulan mangga. Jig Ucir aing nya memaneh dek lalajo. Bareng tah jeung cepot jeung dawala. Ridho ka ilwan uing jelema kieu. Hayu Cir teu naon Cir hayu jeung Akang. Hayu lah. Teu naon Cir. Nya ai dek lalajo ka itu. Tah. Omat ieu teh adatna. Ngaran. Adatna ieu budak teh lamun aya kahayang ulah teu digugu hayang naon kudu we. Ulah dipungpang. Laksanakeun we. Goreng adat bisi ngamuk. Insyaallah. Nyaho ngamuk di jalan mah dijejek wae ngatingalikeun. Heeh. Sagedena ge tanaga nu kitu patut. Ku si laing dengkek ti tukang ku aing pengkek irungna. Ujung ngamuk, pugu da sering debanteng. Sakitu jigcir. Nuhun atuh abah doana we Bade lalajo sae marah ye nya. Pek. Oh, berarti. Ayo mah cepot. Hayu sepuh hapunten atuh abdi teh nya teu acan tiasa naon-naon eta keun bae. Anu penting mah panganterkeun anak kaula pangapingkeun pangjaringkeun. Sae. Bade permios abdi kulan bade beli kasontenan abdi nya mangga hapunten atuh teu tuang heula nya. Mun tita tadi atuh ngomong kitu teh. Iya. Sumuhun atuh bade permios saya kene ka rumaosan mah kumaha engke. Ya, seneng duren. Oh sok. Sami atuh sareng abdi. Nya, kira bade meser atuh. Amangga we geura angkat semun permios. Monggo nawisan. Pisan jelema. Anglus lampah pun ieu budak bunsir kairing astra jinga dawala. Sejang ngajugjug nagara Tirtadahana. Sedengkeun di negara Tirtadahana teh parantos lami ngayakeun saembara. Ku seueurna anu ngalamarnya diayakeun saembara. Saha anu tiasa ngelehkeun jago saembara. Hadiahna nyata putri negara Kakasih Dewi Dahanawati. Anu kiwari Dahanawati dina papangungan dipamerkeun. Aya dina papangungan di payungan ku payung agung gilap kuning payung agung kerajaan. Leres. Cahaya gilang gumilang gelis kawanti-wanti endah kabina-bina. Iya ge. Nyaeta para pamilon parantos seueur anu marulang ka tempatna sewang-sewangan teu hasil ngelehkeun ieu jago saemara. Kantun saurang deui raja anu sasatna pamilon teu acan kengeng giliran. Wah, iya. Anu jadi panitia saemara nyaeta Rayina Nalendra Kakasih Tirta Kusuma. Iya ge. Pamana ieu sang putri. Leres.